ngenaan kasus ieu. Indonesia Bapak, abdi kudu kumaha supaya naon anu dilakukan supaya suasana dieu menangkeun pamilu bagi ieu. Abdi kalau misalnya abdi terus melakukan kampanye di beberapa daerah di kabupaten. Tapi nuhun jawabanna. Kepolisian menangkan aya kejadian penusukan anu dilakukan pelaku inisial R sareng N ka korban inisial I kabur 2 suku. Motif pelaku melakukan penusukan nyaeta ngarampok barang berharga korban. Barang-barang anu dicopot sapados, dompet sareng HP korban. Pelaku dijerat pasal 350 ayat 1 KUHP. Pelaku oge diberi hukuman 9 tahun penjara. Terus diamankan ke Polsek sareng barang bukti diantarana peso anu digunakan pelaku pas kejadian penusukan sareng barang anu dirampok nyaeta barang HP sareng dompet. Sakitu wae laporan di abdi sareng Kepolisian Polsek Cihapit Kota Bandung.